al maksud min haqqid daroen nu dituju tina nyiptakeun dunia akhirat teh nyaeta ibadah nya sareng ilmu heula sareng ibadah. Gitu nya lenjang ulin lenjang ulin lenjang neangan eta we piulineun di dunia teh nya we milihan piulineun geus ka mana ieu we neangan piulineun alah neangan pamandieun loba jaman pamandian nya loba zaman nu neangan pamandian we namanya geus mandi teh geus ka dieu geus ka neangan pamandian wae atuh dengan pamandian tina HP di pamandian mah aya neangan pamandian we jalma pinuh na pamandian jalma teuy nya eta malah nya kumaha karepna bae akhirna nawa jangan lain eta wungkul hirup teh neangan pamandian we nya neangan paranti uli jeung jajanan di mana tempat jajan ayeuna mah loba nu neangan tempat jajan loba neangan pamandian bela karep teh eta mah nya ngan utamanana mah da di dieu dunya teh jang ibadah jeung yang neangan ilmu heula nya terus ibadah buah tina ilmu